Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang teh di dieu tina kelompok 4 nyaeta aya Zulkoir, Indah Winesi, Abdi Rahmawati Siregar, sareng Risna Sari. Bade nampilkeun pertunjukan wayang nyaeta tentang geulutna Hanuman jeung Rahwana. Selamat nyaksian gelut jeung Rahwana. Di hiji karajaan hirup raja anu miboga pamajikan anu geulis sarta panglima perang namina Hanuman. Dina hiji poe ratu percalik naleuweung. Manehna ningali aya kijang jelmaan Rahwana. Akhirna ratu diculik. Si raja mentah Hanuman neangan ratu dina jalan. Hanuman ngeluh. Aduh, si ratu kanaha make acara leung ieu. Ratu, di mana ieu teh? Tiba-tiba Hanuman ningali manehna tos sampe na hiji taman tanpa disadari. Wah, taman naon ieu teh Gusti? Muni halus pisan. Sayangna abdi teu mawa iPhone dan foto-fotoan ge. Tiba-tiba Hanuman ningali ratu. Manehna ngajak ratu balik ke kerajaan. Tapi ratu teh hoyong manehna bakal balik lamunan raja nu ngajemput. Si Hanuman balik deui ka kerajaan. Tapi di jalan manehna ngajeueung jeung Rahwana. Akhirna sempat kejadian gelut sapedeung. Erek naon maneh ka dieu Hanuman? Neangan maot. Naon? Kadenge. Hele, makana aing fungsikan teh tong sering make headset, kalau makanan bae orek, mantap kadenge. Abdi ka dieu bade neangan ratu. Naon maneh? Bade neangan si ratu. Langkah ieu lah ye mayat abdi ye ka dieu gelut sok sia maneh ka dieu. Awas maneh, abdi bade balik heula, sukan abdi ka dieu deui. Akhirna Hanuman balik sarta bebejang ka raja. Naon kejadian manehna salama ieu? Akhirna raja melatih Hanuman jeung perang sukan. Tiba poena Hanuman balik deui rek mawa ratu. Tiba-tiba muncul Rahwana. Erek naon deui maneh ka dieu? Erek nyandak ratu. Emang tiasa nyandakna? Wah, ngarenehkeun sia berbu. Sok ka dieu lamun mah. Akhirna terjadi perang heboh antara Hanuman jeung Rahwana. Eta gelut berlangsung cukup suwe. Akhirna eta gelut dimenangkeun ku Hanuman. Maot sia maot. Abdi meunang. Akhirna Hanuman balik ke kerajaan sabari ngomong ka raja bahwa manehna meunang di gelut jeung Rahwana. Si raja bungah, manehna mikeun hiji kesempatan ka Hanuman. Biasa menta naon wae. Abdi rek menta naon nya? Abdi teh rek menta naon lah raja. Abdi mah ikhlas, saut Hanuman ka raja. Raja bahagia miboga panglima anu hebat teu. Raja pergi bersama ratu. Di situ Hanuman berbicara sorangan. Alhamdulillah Gusti, hatur nuhun Gusti. Abdi bisa nyembuhkeun raja abdi. Abdi bisa ngajalankeun amanat sampai anggeus. Abdi tiasa jadi jaro bager. Hatur nuhun Gusti. Hanuman ngomong sorangan. Akhirna
Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.